Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sahajal makana nu bukti lahu eta tetep kaitu naon wajhani dua wajah. Fi dunya di dunia kana mangkabukti lahu eta tetep kaitu man yaumul qiyamati dina poe kiamah. Naon lisanani dua lisan minan nari tina neraka. Rawah meriwayatkan kana ieu hadis ta Abu Dawud dan Amar kata piti Amar. Man sajal makana nu bukti itu man yu'minu eta ngimankeun ieu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir. Fal yuhsin mangka kudu nyin kalusan ieu man ila jarihi kata tanggana ieu man. Paman sareng sajal makana nu bukti ieu man teh yu'minu eta ngimankeun ieu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir. Fal yukrim maka kudu ngamuliakeun ieu man dhaifahu ka tamuna ieu man. Waman sareng sajalma kana nu bukti ieu man teh yu'minu eta ngimankeun ieu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir. Fal yakul maka kudu ngomong ieu man khairan kana anu leuwih alus aw liyasmut atawa repeh ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Man sajalma karuma anu mulya naon asluhu asalna ieu man. Wa taba sareng alus naon mauliduhu dilahir saha mauliduhu dilahirkeunana ieu man. Hasuna mangka alus naon mahdoruhu sakaratna ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjar Ibnu Manajar. Man sajalma kadzoma anu nahan ieu man ghairan kana ambekna wa bari ari ieu man yakdiru eta kawasa ieu man ala infadihi kana ngaluluskeunana ieu ghaid mala'a mangka minuhan sallallahu Gusti Allah qalbahu kana hatena aman amnan kana keamanan wa imanan sareng keimanan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah kata piti Abi Hurairah. Man sajalma kana tanu bukti indahu eta tetep dieu man naon madlamatun pazaliman ya akhihi kadulurna ieu man. Fal yatahallalhu mangka kudu mentah halal ieu man ka akhi min hatina itu madlamah. Painau mangka sayaktos kalakuan laisa eta teu aya sama dina itu poe kiamah naon dinar wala dirhamun sareng teu aya dirham min qabli ayu khoda dina samemeh yen dicokot ieu man li akhihi pikeun dulurna man min hasanatihi dina pirang-pirang kaalusan ieu man. Pailam yakun maka lamun teu bukti lahu eta tetep ka ieu man naon hasanatun pirang-pirang kaalusan. Ukhida maka dicokot min sayyiati akhihi tina pirang-pirang kagorengan dulurna ieu man. Paturiha tuluy dibikeun ieu sayyiat alaihi ka ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Man sajal malaiko anu ngaletak ieu man al asala kana madu salasa godawatin kana 3 pirang-pirang isuk kula syahrin dina tiap-tiap bulan. Lam yusibhu mangka moalkeun ka ieu man naon azimatun gegedena minal balai tina balai. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Abi Hurairah kata piti Abi Hurairah. Man sajal malam tanhahu an teu nyegah ka ieu man salatuhu salatna ieu man anil fahsya tina kalakuan fahsya atawa kalakuan goreng wal mungkari jeung pamungkaran. Lam yazdad maka moal tambah-tambah ieu man minallahi ti Gusti Allah ila bu'ada nanging jauh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin kata piti Ibnu Abbas. Man sajal malam yarham anu teu nyegah ieu man sugirana kanu leutik ti kami. Walam ya'rif sareng teu ngamulyakeun ieu man haqqo kabirana kana hak anu kolot ti urang sadayana. Palaisa mangka lain ieu man mina eta ti golongan kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Ade min Umar kata piti Ibnu Umar. Man sajal lam yuso anu teu diwasiatan ieu man lam yu'dzana mangka teu diizinan sahalahu ieu man fil kalami dina ngomong mal mauta sarta pirang-pirang anu maut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh. Man sajal mata anu maut ieu man min ummati ti umat kami. Ya'malu nu migawe ieu man amala qaumi Lutin kalawan pagawean kaum Lut
Naqalahu maka mindahkeun ka ieu man sallallahu Gusti Allah ilaihim ka itu kaum hatta yuhsyara sehingga dikumpulkan ieu kaum ma'ahum sarta itu kaum Lut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al-Khatib Imam Khatib an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bissawab.